warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Usim kuring tika hormat Bapak sareng Ibu guru, para panitia sareng oge barudak ora Jawa Barat anu ku abi banggakeun. Tepangkeun nami abdi Muhammad Dafa Saputra, Gubernur Jawa Barat. Kiwari abdi reueus tiasa nyahareupan barudak ora pinter-pinter mangrupa calon-calon pemimpin bangsa utanama di tata Sunda nu abdi kacida pikanyaahna. Nah, barudak sadaya kiwari ulah hidup di era digital di mana informasi ngaluncat ngaliwat layar. Tapi di tengah sakabeh kemajuan eta hayu urang ulah poho kana jati diri urang sorangan. Salah sahiji lambang jati diri urang Sunda nyaeta bahasa Sunda. Balai bahasa Sunda tahun kamari nunjukkeun yen tingkatan pemakaian bahasa Sunda ku barudak Sunda ngora geus turun nepi ka 30% di kacida pika riwangeunana. Mun urang teu mulai sadar ti ayeuna bisa jadi budaya urang leungit tina kahirupan sapopoe. Tah, salah sahiji kahasaan luar biasa di bahasa Sunda nyaeta tingkatan bahasana. Ieu sanes ukur cara nyarita, tapi sistem nu ngajarkeun rasa hormat, kebersahayaan jeung tata krama. Aya 4 tingkatan utama bahasa Sunda. Nu kahiji, bahasa budak dipake ku budak kabawasluhan atau kolot ka budak. Bahasa na lugas, polos, teu aya nu lemes-lemes teuing kitina. Kolot ka budak contohna aya uwih heula jang geus maghrib. Budak karincangan hayu ulin ka imah kuring. Tah, nu kadua aya bahasa loma atau bahasa cohak dipake di lingkungan akrab antara lelencengan nu umurna sarua atawa teu kudu lemes-lemes teuing. Contohna aya aing tapa euy pelajaran tadi. Halu aya hayu ulang dahar di kantin. Nah, bahasa ieu pangseringna dipake ku barudak ngora sapertos aranjeun. Tah, nu katilu bahasa lemes. Bahasa lemes dipake ka kolot, ka guru, ka pejabat, jeung jalma anu dipik hormat. Bahasa nu pinuh ku tata krama. Contohna aya siswa ka guru. Hapunten Bapak, sim kuring bade naroskeun tugas ayeuna. Anu katamu mangga lebet atos didugikeun ku sim kuring. Urang ngagunakeun bahasa lemas sebab eta teh cerminan asa adrih jeung santun. 4. Bahasa kasar. Bahasa kasar teh bahasa anu henteu pantes digunakeun dina paguneman sapopoe. Bisa nyebabkeun salah paham jeung nyeri hate. Contohna aya, naon sih maneh teh ambung nurut wae. Bahasa ieu sumberna aya tapi kudu dijauhan, utama di sakola jeung tempat umum. Tah, barudak sadaya lamun urang bisa agunakeun bahasa Sunda saluyu jeung kaayaan, hartina urang geus ngajaga ajen budaya, ngajaga rasa hormat ke sasama jeung ngawangun karakter nu hade. Bahasa Sunda teh henteu kalah ku zaman. Anjeun sadaya bisa pisan ngagunakeun bahasa Sunda ieu bagian dina konten kreatif tentuna. Postingan media sosial atau bahkan vlog pribadi. Modern tapi henteu mahokeun budaya. Tah, dina kesimpulan ti abdi ngajak barudak sadaya pikeun ngajaga jeung ngamumule bahasa Sunda. Hayu urang prak ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe. Di sakola, di imah, jeung di mana wae lamun lain ku urang. Bade kusaha deui? Mun teu ayeuna bade iraha deui? Amanat abdi mah sederhana. Cintai bahasa Sunda. Pake bahasa Sunda dina media sosial. Ngobrol jeung kolot make bahasa lemas. Ulah reueus ngagunakeun bahasa kasar. Akhir kecap abdi ngaturkeun nuhun kasadaya nu parantos ngadangukeun biantara abdi kalawan dariah hapunten bilih seueur kakirangan
sareng mugia di biantara janten kecut bikin orang sedaya bisa ngariksa budaya senar Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Jabar juara lahir batin.